Raden Gatotkaca Patolikaya Nagara Amarta. Kacarios nyata ieu di satengahing perjalanan. Aya utusan nyata hangkot puta di negara Astina pikeun nyata ngajajah negara Amarta. Maksud ngarebut negara Amarta anu dipimpin nyata kuwala dia wala tanpa negara hangkot puta. Lami-lami perangkot puta lumampa. Dulur-dulur. Wayahna dina waktu ayeuna urang ini ka negara Amarta euy. Sabab di negara Amarta mah ayeuna teh keur ngeunah euy. Keur ayam tentrem subur makmur gemah ripa loh jinawi. Ayeuna urang rebut kurang ku negara Astina ngarah leuwih tentrem ngarah leuwih kaya ngarah leuwih tentrem jeung negara urang ieu. Ayo dulur-dulur, mangga. Dikasiheuneun dadang aing. Ayeuna dewek teh nyaeta keur diparentah euy ku negara Astina pikeun ngarebut negara Amarta. Kenging proyek menang proyek aing teh. Heukeun bae. Jadi tentara bayaran aing euy. Nya. Da baheula mah negara Amarta teh eta teh nagarana teh baheula mah wah teh atuh babat alas Amar. Leutik baheula mah. Leutik euy baheula mah negara Amarta tapi ayeuna kalah beuki maju teh negara Amarta teh dah. Boro-boro pika betaheun. Boro-boro pika betaheun baheula di negara Amarta mana baheula mah keleuweung atuh. Rungkun awi hungkul nya teh dibabat ku negara Amarta nyieun negara tapi ka ayeuna jadi negara nu subur makmur gemari pahlojina leres. Aing salaku negara Astina teh jadi sirik. Jadi hayang menang ke negara Amarta. Beres. Aya ngarebut gitu. Keun bae dewek jeung dulur-dulur ka dieu. Ya. Euy. Dulur-dulur bangsa dieu. Paraya bangsa buta. Ka dieu. Aya aweuh-aweuhan euy. Ya, ada aweuh-aweuhannya. Aya ewa cek dewek teh ka dieu. Dulur-dulur bangsa dieu. Paraya bangsa buta. Ka dieu. My brother everybody. My sister. My uncle. My Munah. My Syarah. My Empun. My Encin. Asal mai we kana caricing warna lohok teu ngarartieun mah kita ka dieu teh ya ka dieu datang ka dieu sahari mana datang cenah ka dieu kitu
Naon Ai maneh kunaon jerih huntu. Astagfirullahaladzim. Paingan eta teh kunaon geus dipariksa. Dipariksa. Dipariksa ka mana? Ka dokter. Heuh, ka dokter saya teh perakukan nasi padang. Geus dong ceurik atuh da kumaha? Ceurik atuh da nyeri huntu mata raya nu ngalongok. Da nyeri huntu mah jarang nu ngalongok. Anu ngalongok amak teh. Beda jeung liver. Beda jeung liver jeung nyeri huntu mah da dilongok ge kalah umah amak geuningan. Eta teh kunaon cenah ceuk ieu teh cek dokter teh. Ieu teh tumor huntu. Ai sok rupa-rupa deui wae. Bae huntu nu 14 in. Paingan eta huntu na 14 in gitu. Geus bae cicing di dinya cicing. Padahal ai keur nyeri huntu gitu mah cicing we di imah atuh. Tong ngilu rapat. Atuh teh saraku prajurit teh. Geus benang ku sumpah. Geus eta kitu mah. Yang maksikeun wae heueuh sarupa-rupa wae. Nah, mana teh coba kayu kapuntakan gitu, eta teh ceuli teh. Abi mah teh tidur laki. Ceuli lentaheun gitu nya di mah. Dikap. Nah, non, abdi mah kapung teh pun biang teh dina nuju ngalahirkeun abdi teh ngidamna teh hoyong cenah penak sareng gajah. Jadi ki abdi cerita juga tidak. Kunaon sih? Kunaon nyeri huntu aing teh tadi ka Bandung ge saeutik nyeri kana kusi. Beli nyut-nyutan nyerudut. Geun bae lah tong di pikiran deui nu kitu mah. Ya, nyeri huntu mah jauh ka mana? Ari nyeri huntu mah da Jauh ka maot. jauh ka maot. Rupa-rupa wae ieu pasti. Aya kene. Saes mah dinya. Sok rupa-rupa wae. Tinggal sieu ka beki nyeri huntu coba eta ka aing. Waduh kan nanti caranya bu aing teh mun nyeri huntu teh kalau bukan ngajedudan kana. Tong kitu euy. Ulah kitu da kieu-kieu ge kitu ciptaan pangayan. Pangeran. Ada pangeran. Kita yang pikir sana sih. Cicing heula di ditu. Hoyong-hoyongna. Lain teh teu sabar. Cicing heula di tukang alim hoyong-hoyongna. Cicing heula di tukang alim. Hoyong-hoyongna. Sok bejer beas gitu. Sok kira bejer beas kana ina pompong api nuju nyaose. Pompong api nuju aya. Aya lolongkrang. Lolongkrang ayeuna.
Hari pasar. cicing heula di tukang angin mah hayang ayeuna cicing heula sih eta mun itu sopan betak-betuk tak kana mastaka mun betak-betuk kita kana mastaka yeuh pangeran teh nyiptakeun otak teh dina mastaka Eta. usia kali-kali didegung-degung teh sopan sih teh Mari tenepi banyak lagi. kunaon sih teh jadi huntu nyewatir jadi semua darah bener cicing didi aing mah sih loba nu ngahina loba nu ngahina aing mah sok loba nu ngahina aing mah sok naon-naon teh Ya mending dipengker we. nya mending di tukang we di mah Bisa. coba eta sia teh naon Oh gitu eta kuat ka muncak kurang susut atunya susut Soles mah. susut susut Bang. cek aing mah susutnya Ya, ya rek mah samuan. rek naon cek naon tuh di dia Otong di dia di tukang. Lagi haluk. La ilaha illallah. Dolah eta bae otong di dia. Haji. Rojit siapa otong di dia. Susut ulah lemar susut ya situ Disuruh put. kalah dia sukeun deui si eta mah aing sok rupa-rupa eta nu nepi ka kitu Gusti Nyari buntu. Kayak leho. kata leho kana huntu ada yang tidak kuat ada yang tidak kuat Ketek dah irung. getek na irung aing geus rupa-rupa deui wae Gusti nu mah Ah, ya saha deui wae. Galaksi. wah paur di mana tak polontong ieu ada boronges ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab. Ya. Jawab. Ai batur nyebutkan assalamualaikum teh kudu dijawab. Wajib ngejawab. Wajib ngejawabnya tadi. Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam. Dijawab. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kalah ngabaretem. Jawab ya teh assalamualaikum teh kudu dijawab. Oh dijawab ge waalaikumsalam. Ih lain haleluya. Waalaikumsalam. La ilaha illallah. Sia mah bolot juga nama ieu mah budak sia mah. Kirang pangdangu juga deh. Budak sia mah. Naon? Budak. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah ayeuna urang teh nyaeta dina naraga Isra Mi'raj. Ya, ladas. Ayeuna teh nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun sareng dimirajkeun. Heueuh nyaho dimirajkeun. Ih, teh.
balanya. lain palanya aing jeung rupa-rupa wae Jauh-jauh. jauh-jauh wae di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa Ya. nyaho lain ka Bekasi Masjidil Aqsa Ya. geus lieur-lieur cicing di tukang naon cicing di tukang moga aing mah di tukang Pendidikannya kayak gitu. pendidik rakyat kayak gitu siapa jantan kumaha eta Gusti Prabu aya naon jadi kieu bangna dikumpulkeun dina waktu ayeuna teh urang teh diutus nyaeta ku rajana Astina pikeun nyaeta ngarebut nagara Amarta. Beres. Nah, Gusti geuningan kudu ngarebut nagara Amarta. Sabab nagara Amarta teh ena geus leuwih maju, leuwih tentrem, leuwih gemari palo jinawi aman santosa. Da ku kituna ina urang rebut ku urang ngajuk-juk ka nagara Amarta, urang rebut nagarana. Mangga Gusti mangga. Aja. Dina waktu ayeuna urang aja mangga. Siap. Ya tukang siap. Letik-letik teuing sia teh sora teh. Kamana eta sora jeung itu meuli sarua jeung beungeut teh. Wayah teh dina waktu ayeuna urang ini mangga Gusti. Ayo